Koe ngebeb deui. Nyong, Ieu, mana ke naon? naon cai, eta mau naon di? Ngalacai angguran daripada kikituanan mah. Lah, sangeuk aya mah kudu ngalacai mah. Ya Baraga. kunaon nyong menang maneh teh menang jadi sangeuk. Ayeuna mana naon teh ditisak kolot teh. Arek teh sangeuk kumaha mah atuh da mah. Aing ngadenge pamajikan di ditu ayeuna sok teteleponan jeung batur. Arek kumaha rek sumangetna atuh da mah. Kana usahana ge wegah. Ayeuna kieu nyong. Urang mah urang naon. Ulah loba pikiran, loba itu ieu ceuk emak mah naon, emak mamatahan. Anak aing teh di ditu teh gawe teh ripuh. Hees oge 5 menit, paling ge 3 menit ge di WC euy. Lain geunah di ditu teh manehna teh Gusti daharan ge bari jeung mikat. Ayeuna maneh kitu pipikiran. Haye cek Anak batur, batur ulah ngaromongkeun. ngadenge omongan batur mah nyong, ya Allah Gusti. Nyeri pan hate urang teh mah ngadenge kitu mah. Da aing ge nyeri nyong, inungna komo aing mah. Ngadenge kitu anak aing piraku disakolakeun, dingajikeun. Eta anak aing kuat teu bisa salingkuhan jeung batur. Ulah percaya nyong omongan baturah. Kudu percayana ieu ka inung nyong, ka inungna. Inungna ieu nyong. Maneh mah jadi percaya ka batur. Aing mah. Ya Allah Gusti anak aing di ditu kitu ripuhna. Ripuh anak aing teh euy di ditu teh. Ku salaki ayeuna ditudingkeun salingkuh. Jeung saha nyong da moal kudu aya lalaki nyong manehna pagaweanna ge gawe beurang peuting nyong. Teu percaya ka emak euy maneh teh ulah ngagugu omongan batur ceuk emak geunian. Ulah anak aing teh ripuh di dituna teh lain buat euy. Di dieu salaki geunah. Awewe mah di ditu tah nunyuk deui ku cokor. Di dieu mah salaki mah tinggal ngerokok, nginum kopi, makan enak-enak. Salaki tah di dieu. Teu nyaho pamajikanna di ditu carak budak. Sia urang molor. Ayeuna dianggap jas anak aing salingkuh di ditu teu ngeunah aing nganyong. Bener aing nganyong. Ai ge carana mah sia. Anak aing sia teu percaya sia. Naon sia kikituanan hirup teh. Jadi teu percaya sia ka aing, ka indungna. Sok atuh ngomong kumaha maneh. Jadi teu percaya ka aing. Ieu carana mah. Anak aing kitu nepi ka cara bagong di ditu. Gawena oge. Nepi ka cara molor cenah geuningan.